Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Surayana Rekan Arifai jeung rerencangan Abdi Almaira Kanza Malika dina acara TV Opat Warta. Aya warta naon dinten ayeuna? Mangga urang sakseni sasarangan. Bencana hidrometeorologi ti Cianjur. Pamarentah Kabupaten Cianjur netapkeun status siaga bencana hidrometeorologi di mimitian ti banjir, longsor, nepi kana peuting beliung. Saprak sababaraha poe Cianjur dilanda ku musibah anu silih berganti anu ngabalukarkeun lumpuhna akses jalan jeung imah warga. Tepangkeun warta di Vivianaga salaku reporter TV Opat Warta. Siga sabaraha poe ka tukang saluhur 10 meter longsor jeung nutup akses jalan. Ide abdi sareng korban longsor. Sareng saha di dieu? Abdi keang sareng Alpariji. Ya tadi saritakeun kumaha kajadianna. Tah kajadianna teh abdi keur jeung Alpariji teh bade ka puskesmas Jojo macet di jalan. Berkait penutupan jalan merenya dari abdi sareng keang teh neangan jalan lain kitu. Puting beliung nepi ngabalukarkeun puluhan imah warga raruksak. Kejadian ieu teh lumangsung ti tanggal 16 Oktober 2025. Ayeuna abdi sareng korban banjir jeung puting beliung. Abdi sareng saha di dieu? Abdi Cako sareng abdi Ilham. Biasa disaritakeun kumaha kajadianna. Abdi jeung Ilham bade inken main bola. Teras pas cakbeut jalanna banjir. Teras pas abdi sareng sapoba deui ka bumi abdi geus ningali di kajauhan aya angin anu ageung pisan. Efek teh hatep bumi abdi pas ruksak gara-gara angin puting beliung ngalanda. Oh kitu sini sabar ya Ilham. Kapunduhun informasina. Musibah ieu teh ngabalukarkeun warga teu bisa aktivitas sakumaha biasana. Akses jalan raya ditutup ku sabab longsor jeung sakola atawa imah ruksak sabab puting beliung ngalanda. Sekretaris BPBD turun tangan oge ka musibah ieu. Ku katangtuan status bencana ieu, sakumna aparat siap ngawas kajadian di daerah masing-masing. Sekretaris BPBD ieu oge ngadesak wargi pikeun tetep waspada khususna dina waktos hujan ageung. Gera paluruh kasalametan lamun imah anjeun deket walungan atawa tebing. Utamana lamun hujan lumangsung sabaraha teu eureun. Sakitu anu tiasa kapihatur dina warta dinten ayeuna, simkuring Surayana Rekan Arifai jeung rerencangan Abdi Almaira Kanza Malika Amit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.